pada hari Sunday polo patar kuciti like Elman is beautiful I am Sintowen duduk samping padriper yang sedang walking mengendarai horse supaya ikut awoknya. Oh yes oh no, oh yes oh no, oh yes oh no, oh yes oh no, suara sepatu kuda. Hop 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 hop. Naon bro? Oh yes oh no, mah lain suara sepatu kuda. Tapi naon bro? Suara jalma gelo keur kukudaan. Astagfirullahaladzim. Hari mana bisa ngalagu bro? Oh jangan ditanya. Lagu dangdut jangan ditanya. Pop jangan ditanya. Rock and roll jangan ditanya. Reggae jangan ditanya. Nah jangan ditanya coy. Tahu apaan? Nah tapi dari apa ya? Lagu bisa subuh. Kumaha? Ini Isa subuh jeung magrib lohor jeung isya dihijikeun. Eta mah Isabella bro. Geus diganti, lain geus diganti coy ti mah heula ge eta mah Isabella. Oh atuh hampura atuh. Kieu jangan musikan jangan Isabella aja. Paling aneh kirim mabok bro. Astagfirullahaladzim, pan ku pemerintah geus dilarang sia teh, ku agama geus diharam. Bener mabok di depan umum. Geura insaf maneh teh. Masalah buat lo. Terus gua harus bilang wow gitu. Sambil lari ke candi make selempar. Enggak gitu juga, keles. Eta maneh mau naon eta? Urang buka heula atuh bro. Fotona bro. Tingalikeun ku manehna budak. Tingalikeun. Budak di mana ari sia? Api-api na bro. Api-api na aya budak na ari sia. Teu bisa diajak kadami. Hopo hampura atuh. Sok balikan deui. Wah, Jang. Oh. Bener eta budak ampul-ampulan, Jang. Eta budak ampul-ampulan. Nu gelon teh aing eta wa mana? Budak di mana? Ari maneh? Lah jadi dek nu ieu. Ari maneh kunaon atuh mabok?